Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina ieu kesempatan orang bakal medar ngeunaan wawacan. Wawacan teh nyaeta kaasup kana carita buhun. Naon ari buhun? Buhun teh nyaeta heubeul. Bisa jadi kuno, lawas, atanapi baheula. Anu kaasup kanu carita buhun kahiji nyaeta dongeng. Anu kadua nyaeta carita wayang. Anu katilu nyaeta carita naskah. Anu kaopat nyaeta wawacan. Anu kalima nyaeta guguritan. Anu kagenep nyaeta carita pantun. Naon atuh ari wawacan teh? Dumasar kana etimologis, wawacan teh asalna tina kecap waca atanapi baca. Waca atanapi baca. Tina kecap waca teh robah janten wawacaan. Tina wawacaan robah deui janten wawacan. Tah, naon atuh anu disebut wawacan? Wawacan teh nyaeta sagala rupa anu bisa dibaca. Wawacan. Eta dumasar kana etimologis atanapi nurutkeun ilmu anu ngabahas ngeunaan asal kata. Naon hartina wawacan secara sastra? Wawacan teh nyaeta carita anu didangding. Ditulis dina wangun puisi pupuh, eusina ngalalakon, tur umumna caritana pararanjang sarta mineng gonta-ganti pupuh. Naha bet osok gonta-ganti pupuh? Gonta-ganti pupuh teh minangka jadi pananda gantina episode atawa babak. Wawacan lain karya sastra asli ti Tatar Sunda. Wawacan teh mangrupa pangaruh sastra Jawa. Mimitina mah nyebar dina wangun manuskrip atanapi naskah. Tapi sabadaya teknologi percetakan, loba carita wawacan anu dicitak dina wangun buku. Maca wawacan mah osok dihariringkeun. Salian tina nurutkeun kana wangun pupuhna, bisa oge wawacan teh dihaleuangkeun dina wangun beluk. Kamekaran wawacan atanapi perkembangan wawacan. Aya sababaraha tahap. Tahap kahiji nyaeta lalakon-lalakon wawacan tina sastra Jawa teh langsung disalin. Henteu disundakeun heula. Tah, eta wawacan teh mangrupa naskah wangunna. Kumaha maksudna? Janten wawacan-wawacan anu caritana ti sastra Jawa teh langsung disalin, henteu diterjemahkeun heula kana bahasa Sunda. Tah, ku kituna anu bisa maca wawacan teh ngan sababaraha golongan. Golongan naon? Nyaeta golongan menak. Golongan Raden jeung sajabana. Tah, masyarakat handap mah, masyarakat cacah mah henteu tiasa maca eta wawacan. Eta tahap kahiji. Tahap kaduana aya usaha pikeun narjamahkeun kana bahasa Sunda. Sangkan eusina teh kaharti ku balarea. Janten dinu tahap kadua mah sanes ngan saukur golongan menak hungkul tapi golongan menak hungkul anu tiasa maca teh tapi urang oge lamun misalkeun kaasupna kana masyarakat biasa tiasa maca ieu wawacan. Anu katilu nyaeta salian tinarjamahkeun tapi oge nyipta-nyipta carita anu geus nyampak tina ti baheula. Jadi lamun misalkeun di hiji daerah eta aya carita tah kan wangun wawacankeun. Caritana naon wae, bisa jadi dongeng, bisa jadi hikayat, bisa jadi babad. Tadi nu tahap katilu mah
salian tinarjemahkeun tapi bisa oge nyiptakeun carita sorangan intina tidinya. Dinu tahap kaopat sabada aya teknologi wawacan anu tadina mangrupa naskah anu ditulis teh ayeuna mah diterbitkeun dina wangun buku dibarengan ku carita-carita anu anyar sarta wandana oge anu anyar. Ulangi deui, kamekaran wawacan teh ngaliwatan 4 tahap. Intina kieu. Tahap kahiji mah ngan disalin hungkul henteu diterjemahkeun kana bahasa Sunda eta intina. Jadi lalakonna teu diterjemahkeun tapi ngan disalin hungkul. Anu kadua ditarjemahkeun kana bahasa Sunda sangkan eusina kaharti ku balarea. Anu katilu bisa nyieun karya sorangan dina wangun wawacan. Anu kaopatna sabada aya teknologi wawacan anu asalna ditulis dicitak dina wangun buku. Tah ieu kamekaran wawacan. Rupina sakitu anu tiasa didugikeun dina pembelajaran minggu ieu. Engke disambung deui kana struktur wawacan teh kumaha, lajeng saha anu sering ngadamel carita wawacan jeung sajabana ke disambung dina minggu payun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.